iyalah jelema lamun percaya maut, percaya tuh percaya ayah jadah ge keyakinan mah jadulurna ge pararae. Saenggeus teu percaya maut bahwa di jero kubur teh bakal aya pertanyaan. Saenggeus teh aya pertanyaan bisa ngajawab apa henteu. Lamun direnung encan ke bakal aya mauqif, engke aya mizan, engke bakal aya jembatan Shiratal Mustaqim. Moal bisa ka surga tanpa jembatan Shiratal Mustaqim. Renungkeun coba ge eta pasti hate letikna. Mondok bae lah. Loba nu ka Cilongok ge. Kiai cenah kula dek mondok bae kumaha kiai bae bekal teu mah wajiban atuh. Jadi kiai ieu. Lalakon teh jadi ngedekeun ka aing kabeh. Oh masalah sih aing deuk. Oh masalah. Nah, seperti etalah nu bakal kajadian. Roh urang nu bakal berhadapan jeung Allah. Ketika asup ka jero kuburan, anu ku urang sok dicaritakeun nya sempit, nya poek, nya sepi. Ternyata lain. Di kuburan teh horenganan pohar. Rame. Moal Kanjeng Nabi Allahumma wasi' qabrahu wa nawwir qabrahu atupan meureunanan gede kuburan teh kudu Kanjeng cahayaan berarti kuburan teh dina Ibadatul Ahkam pan dicaritakeun